Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng Bapak Yahnor Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo SMP kelas 8. Nah, dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahas masih ngeunaan materi bab mandu acara nya. Mung ayeuna urang ngalajengkeun deui materina mana kamari pas awal Bapak terus ngabahasnya ngeunaan MC atau mandu acara teh naon. Nah, dina dinten ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahas ngeunaan bagian-bagian mandu acara sareng hal-hal naon sih anu kudu diperhatikeun pas urang jadi MC atau anu mandu acara. Oke, sateca kawitan sapertos biasa kanggo pengabsenan langsung tiasa nuliskeun di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Oke, urang kawitan wae materina. Nah, kamari urang atos ngebahas secara umum naon sih anu disebut MC atau anu mandu acara teh. Nah, dina dinten ieu mangga sadayana dibuka heula buku paketna halaman 78. Bapak bakal ngabahas ngeunaan bagian-bagian dina mandu acara atau bagian-bagian naskah MC. Nah, dina halaman 78 di dia dijelaskan yen mandu acara teh sabenerna mah mangrupakeun biantara keneh. Jadi saleresna mah macakeun naskah MC teh sami eujeung pidato nya, biantara teh artina pidato. Kukituna dina macakeun naskah mandu acara dibagi jadi sababaraha bagian. Kahiji nyaeta bagian bubuka, kadua bagian inti nya, anu katilu nyaeta bagian panutup. Nah, atau bagian inti di dia disebutnya nyaeta bagian ngatur acara. Nu kahiji nyaeta bagian bubuka. Biasana ngawengku salam panghormatan kanu haladir, puji syukur ka pangeran, sholawat ka nabi, serta runtuyan acara anu baris kapidangkeun nya. Nah, contohna aya dina halaman 78. Nah, jadi penjelasan kieu, upami urang macakeun naskah mandu acara atau naskah MC anu kalebet kana bubuka teh nyaeta dugikeun ka hidep atau anjeun macakeun runtuyan acara ti mimiti nepi ka akhir. Eta lebetna kana bubuka. Nah, makanya di dia dijelaskeun nyaeta ti mulai tadi salamnya, salam bubuka, panghormatan kanu hadir, puji syukur dugikeun ka macakeun acara anu baris dipidangkeun. Maksudna teh nyaeta acara anu bade dilaksanakeun acara eta dibacakeun nya, eta teh lebet kana bagian bubuka. Anu kadua nyaeta bagian inti, nyaeta bagian ngatur acara. Mangrupakeun bagian inti anu eusina ngatur heula pandeurina acara dumasar kana runtuyan pokok-pokok acara sakumaha anu geus ditangtukeun serta diucapkeun dina bagian bubuka. Nah, dina bagian ngatur acara ieu dina susunana teh nyaeta kudu sesuai sareng anu pas bubuka dibacakeun. Nah, ya dina bubuka anu kahiji teh naon, anu kadua naon, anu katilu naon. Tah, dina acara inti atau dina bagian ngatur acara ieu kudu sesuai sareng dina bagian bubuka tadi. Makana di dieu MC tugasna teh nyaeta kedah apal saha anu mimiti tampil sareng saha anu terakhir tampil. Nah, eta bagian ngatur acara. Aya contohna dina halaman 81 sampaikeun ka 82. Nah, anu terakhir nyaeta bagian panutup. Nah, dina bagian panutup nyaeta ucapan pamungkas dina waktu mandu acara. Nah, jadi acara panutup mah jelas ya, nyaeta acara panutup nya ditutup biasana saat acan ditutup ku ucapan salam panutup nyaeta aya heula sakata dua kata jadi disebut teh nyaeta ucapan pamungkas ya. Ucapan pamungkas minimal ngahaturkeun nuhun ka sadayana gitu ya, ngahaturkeun nuhun ka Gusti Pangeran anu parantos non maparin acara ieu atau ngalancarkeun acara ieu. Nah, itu dina ucapan pamungkas. Santos ucapan pamungkas nembe ditutup ku ucapan salam. Nah, eta bagian-bagian naskah mandu acara atau naskah MC. Sakali deui anu lebet kana bagian non naskah MC teh nyaeta dibagi jadi 3 bagian. Kahiji bagian bubuka, kadua bagian inti acara atau bagian ngatur acara, sareng anu katilu nyaeta bagian panutup. Nah, eta bagian-bagian
naskah mandu acara. Nah, ayeuna urang lajengkeun deui kana halaman 83 nya. Lamun misalnya urang ditunjuk jadi MC nya atau dipiwarang jadi MC, henteu bisa sembarangan nya. Misalnya teh langsung we tunjuk, langsung maju ka payun teu tiasa kitu. Tapi aya hal-hal anu kudu diperhatikeun nya, hal-hal yang penting yang anu kudu diperhatikeun lamun misalnya urang jadi MC. Naon wae Pak hal-hal anu kudu diperhatikeun teh? Dina halaman 83 di dia aya 5 poin ya, 5 poin anu kudu diperhatikeun lamun urang jadi MC. Anu kahiji nyaeta nu mandu acara kudu bener-bener nyiapkeun serta nyusun pokok-pokok acara anu rek dipidangkeun kalawan sistematis. Maksudna sistematisnya nyaeta puguh, entep seureuna, luyu jeung hierarkina eta nyusun acara. Nah, jadi maksudna teh anu jadi MC kudu apal runtuyan acara sareng saha wae sih anu bakal ngisi acara. Nah, ya jadi eta hal anu kahiji anu kudu diperhatikeun. Anu kadua nyaeta kudu paham pisan kana situasi jeung kondisi lumangsungna acara. Iraha di mana serta saha pamirsana. Nah, jadi misalnya ya lamun teh mah anu bakal non bubuka teh tempatna di mana nya, terus saha wae anu bakal sambutan tempatna di mana jeung misalnya teh jam sabaraha jeung sajabana eta MC kudu apal ya. Jadi di dia kudu paham kana situasi jeung kondisi eta anu kadua. Anu katilu nya eta ngagunakeun kalimah-kalimah anu efektif ya, tapi bisa ngirut minar anu ngahadiran eta acara. Nah, jadi maksudna efektif teh nyaeta teu ngayayai. Maksudna teu ngayayai naon Pak? Teu ngayayai teh nyaeta teu ka mana-mana bahasana nya. Urang misalnya teh ngabahas tentang A, geus we tah anu A ngebahasna teh nya. Tong misalnya teh ka mana heula pembahasanna teh dugikeun ka acarana teh ngayayai nya, jadi teu jelas ka ditu ka dieu. Nah, terus selain tadi kalimatna efektif oge, kalimatna teh kudu anu dipikaharti ku nu ngadangukeun atau ku audiens. Nah ya, jadi hal anu katilu nu kudu diperhatikeun nyaeta ngagunakeun kalimah-kalimah anu efektif nya, eta anu katilu. Teras anu kaopat nyaeta kudu bisa mintonkeun kapribadian kalawan luwes nya pikaresepeun anu ningalina. Maksudna teh nyaeta ieu aya sangkut pautna kana dangdanan urang ya, kerapihan urang ketika jadi MC. Ayeuna teu mungkin misalna nya lamun misalna urang jadi MC pakaianana teh nyaeta make kaos oblong nya celana pendek nya, teu mungkin nya, teu enakeun katinggalan ku penonton. Nah, makana di dieu kudu mintonkeun kapribadian kalawan luwes nya. Jadi kudu rapi, kudu endah, kudu katinggal ku batur teh istilah nama aduh enakeun lah gitu ninggal urang teh ketika jadi MC teh nya. Eta poin kaopat. Teras poin anu kalima nyaeta kudu bisa nyiptakeun suasana acara jadi hegar tur pikaresepeun teu matak bosen, bisa diselapan ku heureuy anu sopan. Nah, jadi naon urang teh kudu bisa nyiptakeun suasana anu hegar. Maksudna hegar teh tadi nya teu matak bosen ya. Jadi yang anu nonton teh henteu bosen karena acara anu urang pimpin teh nya. Terus tiasa teu pa heureuy MC tiasa nya heureuy, tapi lamun misalnya dina acara formal heureuйna oge tetep heureuy anu sopan. Tong dugikeun ka heureuйna teh terlalu berlebihan dina acara juga acara komedi misalnya teh tantong gitu ya. Jadi urang kudu tadinya kudu nyiptakeun kumaha carana penonton teh henteu bosan kana acara urang diselapan ku heureuy, tapi heureuy oge heureuy anu henteu berlebihan. Nah, kitu panginten kanggo pembahasan ayeuna nya. Jadi sakali deui mangga digaris bawahi hal-hal anu penting anu nembe dibahas nya dina materi mandu acara. Insyaallah urang lajengkeun minggu payun nya masih ngeunaan materi MC atawa mandu acara. Hatur nuhun kana paratosanana. Hapunten bilih aya kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.